ya sok manfaat ke mengpeng jag-jag eta diri anu aya dina diri anjeun di mana anjeun hiji mangsa diisrenan jadi pajabat di negara sing jadi mediasi masyarakat sing jadi mediator pura nepikeun aspirasi teh kalayan dina prak-prakana direalisasikeun dina kenyataanana. Sabab rahayat ayeuna lain ukur butuh janji, rahayat ayeuna geus butuh bukti, bukti anu sanyata ulah jadi anggota NATO. NATO teh no action talk only. Loba syaur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata, tapi ternyata hartina teh eueuh realisasina. Laras kaulanun, sabab kejadian loba. Kejadian boh ngaliwatan media, kejadian boh ngaliwatan caritaan para masyarakat. Ku ayana pejabat-pejabat anu sakitu lobana henteu aya nyaritakeun kabeh mah, tapi ieu mah sabagian. Anu katelah oknum teh teu cara memeh keur jadi, teu cara memeh keur hayangna. Daek dibelaan apluk-aplukan kaunggal kampung, daek dibelaan aprak-aprakan kaunggal padesaan. Baligo pagede-gede tebar pesona di mana di meni didinya urulukna janji aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, anak geus ngajedog nya pamimpin cicingna kursi kepemimpinan ngadon culang cileung neangan palingeun tah begitu cilaka. Lumatak pantes di negara urusan rek teu beres-beres, rek teu beres kumaha pariksa bangsat nu mariksa garong. Ya, laras kaulanun. Bener timbalan kaul pek di ayeuna pepekan ku agama ongkoh dina diri. Ameh luyu, ameh salamet di mana anjeun diistenan jadi pajabat kahareup. Ameh ngalageuna turta anjeun di mana mangsa ngajabat teh bakal salamet di dunya nepi ka akhirat. Sabab endingna jelema hirup lintang ti salamet dunya jeung akhirat. Dunya mah ukur sakeudeuh, dunya mah ukur saliwat, urang mah ukur diumbarakeun hiji mangsa dunya bakal genjlok, hiji mangsa dunya bakal ditinggalkeun. Laras kaulanun yakin eta pisan anu digunakeun ku urang teh lintang ti amal-amal anu hade anu baris mangpaat keur jelema rea. Aduh sadaya-daya naon pangna eyang uyut bet nyarita kitu. Sabab hidup aya tumali jeung diri anjeun yen anjeun teh manusia terusing madu trahing kusma titising andana wirih trahing dewa ka manusia. Deureuk biru hidup putrana Gatot Kaca Suwargi anu parantos masing pati tumakaning perlaya dina lalampahan jaya perbangsa Baratayuda mangsa puluhan tahun nu kaliwat. Tuang ibu pergiwa oge sampun ngemasing pati ngiring labuh geni dina mangsa tuang rama perlaya anjeun pahatu lalis diroroku uyut teh di mangsa keleutik keur mah nini anjeun geus mati atuh uyut awewena geus mati iwati anjeun harta uyut teh lumatak asana geus dog beureumna jalur sadaya-daya ya laras kaulanun tah ayeuna muka sejarah teh nyaeta anjeun gede geus dewasa eukeut ilmu geus katimu pangabisa geus katalaah tapi eta ilmu kudu aya mangpaatna cara jeung katangtuanana teh sok pigawe ku maneh rek naon-naon asa eta pagawean teh matak nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat. Laras kaulan ama lain rek kusir uyut tapi ngejurung laku ngejab doa mangsa ayeuna ku geus kajadian Baratayuda ayeuna geus rengsek Pandawa geus seda geus mati uyut eyang-eyang anjeun
satu tas Baratayuda rengse negara Amarta jeung negara Astina dihijikeun dilebur jadi negara Astina anu jadi mangkon Prabon teh lintang tituang rayi nyaeta Raden Prabu Parikesit. Ari Parikesit putrana Raden Abimanyu ai Abimanyu teh nyaeta putrana Raden Arjuna. Lamun Raden Arjuna teh pernah nikah nyatana ka anak eyang Endang Manuhara ai Endang Manuhara teh nini anjeun kene. Jadi anjeun teh Syani Syaaki jeung Parikesit teh. Oh, laras. Ari hidup putra Gatot Kaca. Laras, Gatot Kaca nikahna teh ka Dewi Pergiwa, incu eyang anak Endang Manuhara tuh gulangkap hidup. Waduh. Jadi Syaaki jeung Parikesit jeung Kang Rama Gatot Kaca anu hati kapi rakana eta Abimanyu. Jadi anjeun ka Parikesit teh kapi adi. Waduh, luar biasa. Berarti nganung kitu artis makaula teh teureum menak uyut. Oh, maruhana. Darah biru lain darah beku anjeun. Nya, mun kitu na yaga darah beku. Laras kaula nun acan Gatot Kaca teh pan putrana Ratu Arimbi Raja Pringgandani baheula. Eyangna Bima Arya di negara Amarta wakil raja. Ngahaja anjeun teu di dieu teh ameh dibebek heula hatena sangkan anjeun sing jadi budak anu soleh, sing jadi budak anu nyaho kana aturan turta agama. Sadaya-daya ya. Atuh pami kitu carana mah kaula bade babakti ka nagri sebaraga ka nagara nyatana Kakang Rayi Parikesit. Sok didoakeun ieu ngan di mana anjeun nya kaditu omat ulah nepi ka kacang lupa kulitna. Maksudna balik deui ka dieu longokan uyut. Balik deui hartina teh ulah tamela da sabenerna lamun heueuh mah uyut teh sabenerna mah berat hate teh aya kudu ditinggalkeun ngan kaberat hate dumeh tina kanyaah bakal nyelakakeun anjeun sabab lamun uyut nepi ka ngantep anjeun ngajodog di dieu ngandung hardi uyut teh geus doraka ka anjeun nutup kana masa depan anjeun motong tikoro neuk ti koro teh da cicing di dieu ngotok ngawo di lembur moal mangpaat keur anjeun monoton kitu laguna sadaya-daya kaula nun diestokeun lir pentra barang saweg imbal wacana sapraptane pun disaluareun ieu tempat aya dua jelema anu kakelentengan bari jeung raksukanana teu aya lugina siga-siga nu gelo kayaanan belum dua jalma nu keur kadungsang-dungsang taya sanes sastra jingga sareng dawala anu apruk-aprukan jalaran di negara Astina keur dijajah dina waktos ayeuna nepihan karaman di negara Astina nyaeta keur dijajah ku Prabu Sumantara seke seler pati sang kuning dina gara Plasa Jenar. Lah naon khawatir buru-buru si teh lapar ki aing nya paingan ari lapar mah tuh norocot tuurna jeung hanaang deui pasti atuh saya repoe-poe gaya praka-praka ya naon aing buuk geus loba huis teh kumis geus kumis lele jadi teh di sisi we hungkul kumis teh kujurusan Gusti nu agung geus eueuh gairah hirup ge aing ge
geus eueun nyebut AA ka aing teh kabeh ge om. Kadang-kadang apa kadang-kadang oge loba mah nu gelok aing teh. Da ini ngolonying wae meureun. Teu sangka kejadian di negara astina ayeuna dulu ja. Menang serangan di negara Plaza Jena. Au dipimpin ku Sumantara cenah masih keseler pati Sangkuning baheula. Hoda Pandawa jeung Kurawa teh getreng ti lemet pasya di budak teh eta we di suwana teh nya ku Sangkuning. Ayeuna kabehna mararati leuh Sangkuning pae, Kurawa pae. Nganya kitu teh ya. Aya we geuning anu geuleuh mah geuningnya tuh. Teu sangka reu tau komat nu mata geuning euy paingan. Aya paribasa geuning 1000 boga babaturan kurang kene hiji boga musuh asa heureun di dunya. Kata boleh panggil geura sok. Heeh. Kawas Kamaru dipanggil deui nya. Heeh. Dipanggil jeung potongan, panggil jeung bapana. Nya. Nya leres eta. Lah, naon? Lain tuh padepokan rada agreng tuh orang minta cai kayak itu. Suganya ya tuh. Aya bagian jakat-jakat tuh ke orang selarea. Alah. Atuh sok we kayaknya kudu dinya. Aing geus leuleus. Tinggal leungeun aing geus kempreng sih teh. Teu bisa ngutekeun curug-curug acan. Nya atuh bisa ngutekeun curug acan geuning eta leungeunna dipake nguseup. Aduh. Baik. Teh siam digandeng. Di mana eta badinya teh? Punten. Goblok sih teh. Naon? Kanang hayam eta polos. Paingan leutik pantona. Itu tuh agreng tuh, ngejurung gunung. Nah kumaha si laing? Iya panon geus ranyai jeung kapoean di panas deui. Dari tah gurita. Punten. 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 Nah teh nyurup sih teh. Teh nyurup si lain. Ada geus kolot atuh da kuringna nya. Geus poho kana laras geus apa? Geus poho kana surupan. Jeung ngerebek di pan beuteung ieu teh pan kuring teh nya. Jadi wayana surup eunang teu asup kana surupan ge wayana we da kerebek atuh beuteung. Dengekeun tuh neng nong do. Da di tu da 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 di da 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 di dakna beuh tuh nya punten bang kaca ulanu nah sada anu puntenan kelanan urang heula pola nyaritana santri jarempe heula tinggal tu em datang ka dieu saha ulu jiga bara main itu tuh nya fakir miskin datang ka dieu kitu sahanya punten mangga saha di luar abdi saha di jero gua gelo budak teh mangga kalebet ka dieu sawios cekap di dieu canak we opieunna urang makan di luar warek dibere buah mual sejelema nya ya plingi ka dieu iya nu mawi jeblok bulan nya kalalotor sampeanana apan aya kula di pipir tah nu mawi senalna dipaku nya lah terame si deuri teh aing lapar blegug si teh
prioritas kan beteng heula kayang bener peneri sih menyawer mah aya bener lagi nah si etam nih goreng patut wae ngomong katanya ada yang nyauran aya itunya nyata aya bener gitu oke punten kulan mangga lingi jang ayahnya alah lumayan agreng yuk di pipirna ya gedung naon serbaguna gitu nepi ka agreng anyar ngabangun lu jeung keraramean cenah tadi pas cenah karnaval di dieu kuguyubna cenah alah nyaho kitu mah aing ti beurang keneh datang ka dieu kapeutingan kuringna nya alah luar biasa punten kulana mangga alah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes wilujeng tepang mah nuhun kulana mang anu pupuntenan teh sanes sanes pupuntenan da puntennya abdi mah nya maksud teh kieu doh punten we kulana ieu beli kumawantun abdi beli teh sopan ka dieu dongkapna kulana teu nanaon nya deui karunya teuing tinggal ini pika kariput gitu kolot di mana ieu pararias celok gitu kulan sarima jeung bahius nyalira mah kulan nyalira henteu duaan abdi teh 2 ekor kulan duaan muhun atuh sina ka jero sawios kitu nya nya jeung saha sareng pun bojo pamajikan muhun kulan beu nya teuing atuh piwarang ka dieu sae atuh nah geuning ka pamajikan disebut ai nami nya ai rokayah namina teh mohon euy yo hasilna hasil ka dieu atuh Sampurasun bulan rampes assalamualaikum kumusala punten we kulan ieu pamajikan teh kan ieu pamajikan mang itu naon cenah maksudna eta kolot nanyakeun ka kuring jeung saha ka dieu jeung pamajikan ka saha ka aa paingan sok ngagelang susu sia mah ka aing teh ana lain ngagelang teh kacap beda atuh ngagelang jeung kacabak mah urang teh geus kolot euy gitu euy lain zaman Pandawa ieu teh geus kudu neangan di dunungan nu anyar geus mumeujeuna ayeuna mah meuli sajadah jeung tasbih sanes kulan abdi mah lanceukna lanceuk ieu pun adi nah jelema teh gede bohong dah tuh da sieu mah ieu mah gede bohong gede hutang ongkong nya tong sok kitu taeun teh nya jeung nepakeun ka sorangan ka batur sidik manehna loba hutang teh na teu karasa unggal perebo sumpah wae jeung ibu-ibu nah si teh eta geuning nginjem geuning aku bersumpah akan membayar dina waktuna bang emok apa gitu we aing nginjem geus hasil kabur sia mah pindah ke daerah imah teh aing nginjem ngaja make tiung teh kapangi nya heuh nya euy baheula kitu nah atuh alah udah punten we kulan seueur heureuy ieu teh sareng pun adi teh kulan teu nanaon muhun kulan hapuntenna oge ieu teh bade nyuhunkeun bantosanana bantuanana muhun kumaha bade ngabangun masjid abdi teh naon ai maneh si teh jauh-jauh ngabangun masjid muhun 2 hektar tanah oge
masjid 2 hektar muhun kula naon nu kirangna semen tapi teh tacan gaduh teh semen muhun teras keramikna tacan nya rolling door besi beton we secakar ayam oh tuluy kaina we besi kita cende muhun jadi karek tanah sabaraha tanah ge karek aya nu bade masihan teh ge nya jadi karek aya naon teh karek aya niat abdi teh nah si kurang ajar kana si dengekeun ku kuring kitu kula maksud teh cicimpuring teh bade nyuhunkeun manawi sareng manawa nyungkeun eueut atana picai tuangeun atuh mami aya mah oh hayang nginum muhun kula atuna babari atuh karinyana kapawon uluh sawios kula nya menawi tuangeunana aya ngan kitu we keun bae jeung uya hungkul wah keur lapar kieu mah nya keur lapar kieu mah jeung gepuk oge enak pomoy daging domba mah lain kesopan kurang teh panca kaki teh acan jauh ujuk punta penta heueuh poho udah kitu ngarawas teh lapar dupi ieu teh padepokan naon ki ieu muhun padepokan Andong Kancan oh Andong Kancana nya dupi itu pengker teh garwa cenah pi naon ieu muhun naon pamajikan naon lalaki ieu teh or pemegatnya bu murang kali buyut nya lah naon ai buyut teh naon si belekuk mah udah panca kaki tapi kata apa panca kaki kumaha buyut teh buyut teh anakna bangkong eta mah buyur atuh naon atuh ai buyut mana urang boga bapak urang teh bapaan tah bapak anu bapaan teh bapaan deui buyut teh naon sia ieu lieur kaina ge ngarti teh heuh teu bapak teh boga bapak tah bapak tah bapak anu bapak teh bapak-bapaan buyut lieur ah ku awe inung teh boga inung tak inung anu inung teh inungan deui inung jadi inung eta teh gitu teuing teu ngarti ngetanyakeun langsung ki ari buyut teh kumaha oh apa henteu kaula teh boga anak sadaya putra nya anak kaula teh anakan tak anak anu anakan teh aranakan deui buyut teh dah dengar teh ingat anak incu buyut teh or incu sok anakan gitu oh sok atuh anak incu bener tah ieu uluh nyaah teuing ledu ieu teh anakan incu teh nya bu panjang umur ieu kolot teh ieu nya kakasina saha ngaranna muhun bang kaca nya kacana kok iga nama bang kaca sunanar si teh mun karep tinggi kah bang kaca keke ieu teh padepokan naon ki ieu teh mohon padepokan Andong Kancana Gusti asa pernah ngadenge keke dupi salira saha kaula mohon kaula teh Pandita Manikara
Gusti naon sia naon hah nah aki naon sia teh dengan teh alah ki teh emot ka abdi saha kitu ieu teh Ustad dawala pawongan para Pandawa kapungkur dawala mohon ari ieu pengker teh ieu bangsat hayam ya ambiling si kuy sia mun kada poe air abi bangsat kancut keke ieu teh cepot muhun abdi geuning uninga ai tu geuning nyata ieu teh cepot muhun bo Gusti nu agung paingan asa wawuh ku ngomong kieuna apa kakula manya poho deui apa teu la ilaha illallah Gusti nu agung ya Allah ya Rabbi kamana wae atuh apa heuh teu sae teh sia atuh naon aya atuh teh nyaho mah sugan teh mere duit kain dina saha ieu teh beu manya poho deui sia manya akang poho deui teu cing kumaha ki kana teh anjeun teh pan pawongan nanap Arjuna lin muhun tah kaulat teh baheula mangsa baheula Arjuna keur kakandungan garwana teh nyaeta Dewi Subadra ku Abimanyu nyiram hayang lauk wader nginyeum heurap jang ngagebruk naon di dieu mah ngagebruk ngajabruk oh ngecerik itu mah ngajala nginjem jala suta lamun pegat samata nyawa pigantieunana nepi ka menang jodoh anak kaula endang manuhara nepi ka boga turunan pergiwati tah manyebraku deui poho deui la ilaha illallah ya Allah Gusti mun teu salah ieu teh aya yang sia teh manihara la ilaha illallah manihara itu Gusti ya Allah ya Rabbi itu saya mah STMJ wae capuk alah nggak sia mewah setengah Gusti nu agung aki kunaon make mewah sono abdi teh lawas tetepang jeung abdi meuni bageur salira teh geuning ka abdi kapungkur teh meuni geten sok barang bare itu ieu naon lain barang sia menginjem ke kayak kecan bayar maya geuning teh bageur keneh geuning keneh gini Gusti geuning maneh ti dieu luntang lantung ka dieu keur naon jeung kunaon eta nepi ka teu lalugina kitu raksukan wah keur kejadian ki keke ieu teh yud saha ieu yud beueuh poho kasep naon ieu teh tuang eyang baheula Arjuna tuang Rama kata kaca ke banyak ieu Dari umur saha beta teh? Or. Ci, tingali beungeutna siga saha? Alah, heueuh na menikah jiga abdi. Sia mah jiga penyerot cenah teh. Saha kitu ki? Saha kitu ki? Ieu. Putrana Gatot Kaca anak Pergiwa. La ilaha illallah. Raden. Raden. Mang. Bu. Saha ieu teh? Ieu mang. Abah ini meureun. Bah cepot teh ieu. Ieu teh abah kaula. Ah, nah deng itu ingat. Diabahkeun meureun. Aduh. Mang cepot lu. Anak si Jenat luar biasa menikah ganteng kasep cing nanjeur jang amin amin mah
sing bager ulah juga bapak hidup mah gede liang irung sebelah siapa doraka ke bapak deblak ngomongkan nugas maut siapa pamali siapa mah mau juragan Gatot Kaca di akhirat nambah-nambahan ngari mana Heureuy Mang Mobang kasep nuhun Mang Cepot kumaha sepak terjang Kang jeung Rama Gatot Kaca baheula wah gagah deh kasep gagah baheula teh uang Rama teh ngapahuraksa dua jabatan di sipil jadi kepala daerah di negara di wewengkon non Melajang Tengah di militer jadi lurah tamtama lurah nakis serangan jeung di luar jeung di jero negara pun bapak teh nuhun bager luar biasa nya tah tangan kanan teh mang kudu percaya teh denget teuing den lah namanya nya Aden naon mah upami Aden siapeun lagi ka jelema ieu da sarutangna teh dengan baca tapi itu sudah alah bagiat kenemenan Mang Cepot Mang Dawala calik Aden kasep nya teuing meuli sareungit Aden nya gagah pisan siga pisan rebapana bagiat teuing Pot Dawala si gareng mana wah terang ilu si dua lagi nya sombong geus boga mie basyo masih eta mah nya gawe jeung wa anu paingan teh topi wae gitu ulah ari Bapak Semar aya kene wah lami geus maot atuh Bapak Semar maot muhun ulah bu doraka sia teh anu doraka heueuh maot sia teh nya teuing iraha maotna duka nah make jeung duka da penyaksian abdi mah nya teuing Semar nepi ka kituna nasibanana Semarna mah ya kene kayak teh kumaha maksudna ieu teh mun panaros saha teh heueuh Bapak Semar tos maot Bapak Semar mah nu aya saha Semarna oh jadi Bapakna Semar mau teh muhun sok aing salah lah namanya tadina we aing ketilam kene kulan ngan nya kitu teh aya teh kulan teu uning eta can aya warosna ka dieu nah di negara astina teh tos hampir sasasih lamina dijajah kulan dijajah eta teh pada gempur itu kulan aya kejadian Karaman nya ai Karaman teh nya negara Plasajeuna anu dipimpin ku Prabu Sumantara putrana cenah mah Sekeseler Pakti Sangkuning dina mangsa harita mangsa tengah peuting jemplang-jempling di tapal wadas negara Astina teh ngayakeun pasanggarahan di negara Plasajeuna hingga wah disebut deureunana teh parantos pasanggarahan para pasukan teh si pedang tamsir gadabini Chandra sapanah limpung pakarang sacekele dina mangsa keur kulem keur tibra hinggi lajeng we eta teh si Sumantara teh sareng ulah Jawa Tamtama kebat lo mampa iya syaur nira acan beres acan lajeng gue langsung lumampa karaton negara Gajah Hoya teh dikepung waku buaya mangap kurang-urang as Plasajeuna di luhur sarebu dihanap salaksati gigir saketi itu kaayaanana alah layuan Pak Haji Mariono naon sia kita jauh-jauh pada aing teh alok heeh hayang jemput ayah Cepot aing teh ulah aya widi wae ieu teh rek nyaritakeun rek ngawaya mun rek ngawayang tuh di panggung tuh kitu ulah
numawi teh oge dikepung waku buaya mangap Gusti parikesit duka kumaha nasibna Gusti Sonjaya uninga Sonjaya teh rana yang mawidura Ari iya mawidura teh sareng pandu dewana teteh nya Rai Raka panginten salirama pernah ka Sonjaya teh eyang meureun oh eyang ieu muhun can Sencamuka teh putrana Raden Jayarata urang Astina anu biluk ka Pandawa ayeuna duka kumaha nasibna kitu geus sabulan diranyah eta teh kitu kulan seueur masyarakat anu ngungsi ku ayeuna kejadian ieu teh nya sim kuring oge nepi ka ngungsi abdi oge kitu kulan nya mangkaning abdi tu pare rek dipaneneun nepi ka gagana panen teh gaga muhun mangkaning pare keur kumaha harita keur cicing di sawah harita teh lain maksudnya geus reuneuh nya eta duka tah abdi teh terang bikang nying jaluna teh ih si eta kumaha mikirna aing hanas nanya deui kitu ulah pokona mah kolan abdi teh jangjang jingjing ti bubu bawa abdi teh da maklum teh ngeunaan karuwas teh ulah nya kutan kitu mamang sasajinga mun bang kaca nafsu guduk amarah teu kawadahan panyar talilu mawar panyar sikang kakila-kila agil-agila nafsu neng aku buduk amarahna teu kawadahan nafsu nang aku buduk amarah teu kawadahan pinasti karsayang widit uyut naon bang kaca kaulah sejalu mampah ayeuna yut doana ti salira kaulah rekna dasa siumantara oge wadial tamtamana mang tuturkeun kaulah yakin kaulah rek sepi ing pamrih rame ing gawe dina mangsa babaktikan negeri sok sanajan bari jeung kaulah sesaranganan den nagara itu teh loba nagara gede moal gimir ko luh nyaan bener semangat juang nama jiga juragan Gatot Kaca bener flash pisan bapana den kuku petot teu sok sabana karep wae tumangat tumangat anjeun teh teu sangka pengen buuk rada gitu gini lir pendra bareng sawak imbal wacana dak tumadak di awang-awang aya nu ngagayabak nya bos imam raya sanes duta ning sawarga rada sampun tumibak dateng padepokan andong kancana surak mang hamba-hamba praktek kajian Allah Manikara saha ulah kaget ya ulah Manikara lu saha euy buah-buah ada orang Plaza Jenar teh ya ulah kaget Manikara saha setan sia blok pedas ke lapar pika ka mana we karep kumaha mun totos ceuli aing sieun eueuh encep jadinya aduh
Hampura cep sami-sami blog tok itu kakak kieu ge nah tapi kageun deui saha sya ieu kaula tutaning sawarga nyatana resina dada oi itu geuning lu dewa lah gusti naon dewa lah kuring naon sia kapan bieu ngomong teh dewa lah kapan dewa lah kuring kita hadir dewa dawala maksud aing teh iya saya sendiri hadir hadirah rada butak nama di sekolah dulu ulah kaget manikara amui geuning itu sumping dewa Allah kaget nerahan ningali ingkang sampun praptaan dikana we babarenna dek ai ulah kaget sampean manikara oh itu geni semua hongarsana maya kaunyuk gegeden di sawarga pangersa nuhun diterima pembagi anjin kalian bagi anjin dikaulah oke ya nuhun bang kaca tehnya timbalan sadaya-daya lujeng sumping bulan kaunyuk dewa di sawarga ulu gening maneh cepot nuhun bulan lujeng sumping dawala eta teh genin di dia numawi keur aya kejadian bulan di mana teh negara asina Allah batu jeung bapak maneh Bapak Semar maot nu balik sia mohon Bapak Semar maot itu bener nya Bapak Semar maot Semar mah aya kene oh kitu maksudna mohon beuti bejakeun silahna ku kita jadi terami